Lah, saya di mana kumaha jadi moal tanah. Tanah di mana? Wes kamari eta mah, geus. Wah, jeung si Sayi apa? Bawa wah lain ka mobil eta mah. Nah, teh setor atuh. Apaan cek si AA? Ulah setorkeun bae we cenah kuloko pukul. Salah. Kudu teh eta teh nu batur eta teh wat. Geus kumaha tuh? Enta ka haji atuh wayahna lah. Oh, aja si Sayi ada nomor telepon. Ah, oke lah. Terawang. Tuh di kota nang teh. Ada kewe ka dieu, kan ka dieu. Bener ka dieu? Sok da dengekeun. Terus komitmen tadi ulah wah kopi wah naon itu dah ulah. Wah kan ngadangkan mungkin geus beak. Parah ieu. Assalamualaikum. Mana mau kurang dagoan? Kumaha Dia udah kayak ngomong nih. kumaha? Di tanah teh ya. Kan mana nu urusan eta mah urang mah teu ikut campur. Batina apa Ya. sok. Aya masalah eta mah urang ngiluan. Beli kopi atuh ngopi-ngopi kalau Can cair eta teh can cair. Karek bisa meuli rokok unggul ge. Alhamdulillah kita Allah kopi nanya. rokok mah di Sabah ada loba urang ini di Sabah. Benar. Terus asli. Gimana sih Abah? Jadi itu tadi mah di pos. Itu ya. Yuk, mana? Aya eueuh kopina. Si Abah pasti aya. Aya, Sabah mah. Ayo. Ah, yo, ada dari kunci. Ya, alhamdulillah. Sehat Pak. Siap tuh. Alhamdulillah jauh. Sok cari. Punten yang ngarewong Pak ya. Kenapa Pak? Si Danu bingung gitu kunaon. Lah dia tuh sia teh rada bies aing teh. Sieun ngegel. Mau goblok atuh geus dipotongkeun si teh untul lagi. Kunaon si Danu bingung. Pak ya di sasap ini itu tuntungan. Ah, nyawa ya kasih tuh dia mah. Ayoan gitu. Mana? Oh, Sia-sia aing ka dieu teh nya. Tuh, mana tah? Wow. Kada baik mah. Tapi sina aya ngan kopi na can aya. Nyokot lah di dapur. Umbi, kamu ngarepot bisa banyak punten di sana ya. Sana emangnya urang ngopi sorangan itu. Iwan atuh ngajak ka dieu teh. Apa beneran nyokot teh? Iya, siap. Termosna dadinya ngajak gerak. Lain dek teh bisa. Oh, ngaji ka monyet ngagugulung kalapa. Si Danu baringung kunaon. Teu barak aing teh lain kurang naon. Banyak boga gitar tuh bisa main gitar kumaha. Nang nginyeum jang aing teh aing diajar. Kumaha emang aya naon? Hayang nyawa gitar aya kenaon? Aing teh lain kurang naon deui ya. Kali sorangan we teh. Hayang panggieun kade. Oh. Cita-cita. Cita-cita ka. Mumut aing mah. Hese atuh da sibuk pisan meureun. Pun kamari AA. Pas teu pawe teh aja. Giring mah. Wah, aya. Aya di luhur mobil wah. Jojogeda. Pakai dicapakan sampai anak. Kamari mun ngiring mah. Hanya kami. Eta we atuh ari aya gitar geus nyeun. Kan ka bisa atuh kirimkeun. Ai bener-bener nyaah mah. Pokoknya aja mumut deh teh. Tuh, komo. Hayang panggih. Mimpi mah heueuh ngan encan mimpi ge kudu ningali dina TikTok deh teh. Lah ieu tuh sia teh gitu. Alah, Nangan hiji. Banyak itu sorangan we. Ada siapa mau lomba kopi Tadi itu udah terbiasa Bah teh. Jadi kumaha ya teh Bah? Heeh, boga gitar tuh bisa main gitar kumaha? Menang nginyeum. Oh nang itu weh. Geus asa gitu. Aduh, siapa nah. Teu barak. Kudu deula mun deula kade. Ah eta. Boga kaya. Karunya sih itu ya euy balik di kamu tadi dek teh meumut jeung geugeut hayang ngampok Iya. dirangkul yang pakawena. Mudah-mudahan atuh. Amin. Bisa penak. Nah, ayeuna mah laguna sugan nepi nepi ka ditu. udah biasa nama cenah geuninnya madina medsos. Medsos. Naon ngarti medsos teh?
medsos ya. Sama cowok kawan. Media sosial. Wes sok-sok atuh. Sok. Kumaha? Cing ku abah urang galinengkeun heuh. Cik. Samet we ya mah rekna we. Mari tampil aja, Pak. Sok abang. Tuturkeun we nya. Siap lah. Abang ngahariring, da teu berak kita dieu. Oh, Cik. Musik. Menyotu. Sok musrik. Musik goblok, musrik. Emang aing musrik teh. Aduh. Sok. Rungak. Kang Dedi Mulyadi Pangagung ngatur lembur Kang Dedi Mulyadi Dipi memet balarea Kang Dedi Mulyadi tegas tugas berwibawa. Wah. Cocok sih nama. Saya mudah-mudahan di rekan-rekan meureun dugi kanu manahna anjeunna. Amin. Ari mah kan anu diciptakeun ku akan buktos na ya. Amin. Tinggal susupana anu barara sia. Enak, muka dina umum. Jawa Barat enak ayeuna mah. Istimewa. Keur di hareupeun abdi banjir teh turun tah teh. Oh, ya makanya Ya. dugi kanu Bersih, jalan enak. mah kacanak palit aja roda-rodana ayeuna mah bersih. Lancar ya. Cai teh. Cai lancar, segala lancar. Berarti eta kedah Udah diangkat ya. angkat derajatna. Ya bener urang mah leueus boga Ngomong eraha bisa manggihkeun. oke lah mereka rek laguna heula amun Ampun, untuk kada dapur. Heeh. Kumaha tuh ayeuna mah urang rekaman we abah cepat-cepat lah. Dan diantep lah. Ayo. Puji syukur Kahiyang Widi Kiwari lungsur pupuh nu ngarti anu ngarti Kahayang